Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Abidiana ti kelas 10 IPS 2. Di dieu abdi bade ngadongeng anu judulna Kuda Hade Budi. Aya maung eukeur mah geus kolot katambah gering ngalungsar hadapeun tangkal kai bari ngagerung. Sato-sato nu pernah kungsi meunang kanyeri kumanehna ngariung di hareupeun maung anu keur gegerung tea. Ceuk munding, "Ah sia, make gegerung, rek nyambut ka saha, moal aya nu nyaaheun ka maneh mah." Sato jahat, munding ngomong kitu bari ngagadil maung anu keur gegerung. Kalakuan munding kitu, sakabeh sato anu harita aya di dinya seuri akei-akeyan. Kabeh sato anu aya di dinya ngaheureukeun maung anu keur sakarat. Kajaba sakadang kuya nempo sato-sato sajen galumbira, teh manehna ukur gogodeg. Ceuk domba, kunaon maneh sakadang kuya gogodeg kitu, lain teh tah si belang teh ku sampean, lain baheula si belo ditekuk tembal kuda. Kaula mah lain teu ngewa ka kalakuan maung teh. Ngan waktu ieu kaayaanna pan keur gering, manehna teh sakarat sakedeung di oge paeh, kuduna mah sato nu keur sakarat teh tong diheureukeun kitu. Meureun ceuk batur teh Rajen, wani ka sato nu keur sakarat. Sanggeus ngadenge omongan kuda kitu, sakabeh sato anu aya di dinya cingalaleos balik ka leuweungna deui. Mun sakitu dongeng ti Sim Kuring, hapunten bilih aya kecap anu teu merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.